بذي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم. ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. يا الله يا رب العالمين، اللهم اجعل صلواتك وبركتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبي سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعث المقام المحمود الذي يكبته فيه الأولون والآخر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي ترزق من تشاء بغير حساب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما تؤتي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء. فارحمنا يا الله، فارحمنا يا الله رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك واغننا بحلالك عن حرامك. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك، وارزقنا يا الله فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun utawi ikilah iki iku pasal sewiji. Yusannu ay an gulamin bisyatai, den sunahkeun opo yentah den ekahan opo saking bocah lanang sewiji, bisyataini kalawan wedus roro, wajariyatin lan bocah wadon sewiji, bisyatin kalawan wedus sewiji, wasinuha lan utawi umur akikah, wasalamatu lan salamate akikah,
Walulan mangan kawat tasaduku lan gawe sedekah kalau dia tiku kaya kurban wa yusallu tabuhu halan dan sunatkeun opo masak ing akikah wala yuksaru azbur lan ora nana den pecahakeun opo azmun belung ngantus bahalan yen teh den sumeleh ya akikah yaum sabi wiladatihi dalam dina keping pitu dan pedalakeun maulud wa yusama dan den aran yang maulud bihing dalam sabi wa yulaku rasulan den cukur perambut sirahe yang maulud badari yang dalam sausana dan sumleh akikah kiko wa yatasaddaqu bizinati la dan gawe sedekah opo bizinatihi kalawan timbangan nisya'ru Fidatan natawa ing salak wa yu'adzan dan azanan apa fi uzuni ing dalem telingane yang maulud hina yuladu waktune den pedalakeun ya maulud wa yuhnak lan yen taden tahnik ya maulud wa yuhannaka lan yen taden tahnik ya maulud bitamrin kalawan kurma bitamrin kalawan kurma Sateajan orang ngeraskeun pangaosan orang bacakeun Fatihah kahiji Samudi bin Abdul Halim, dua Supadi bin Setros Semito, Saminah binti Kromo Taruno, almarhumah Ibu Hajah Sahran binti Haji Saleh, Hajah Husnul Khotimah binti Haji Rahmat Pulau Pitung. Kemudian Haji Imam bin Sari dan Haji Yasin bin Hajah. Terakhir tokoh Mustabrani Haji Husain Sekul. Barakati Ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kimosoni didieureut nyaritakeun
nerangkeun hukum akikoh. Akikoh teh bahasa Arab urang mah ekah. Disingkat urang mah ekah. Urang mah di Sunda memang disingkat-singkat bae. Samsudin din. Ora gitu teh. Ya. Disingkat bae. Muhammad Abdul Latif Tip. Babari di Sunda. Jeung ganyawan ngaran urang Sunda mah Atep, Asep, Dudung. Eta teh Sunda. Hai bangsa Jawa mah bangsa promo Jawa teh. Nya promo Kuntoro Jawa. Trisno Jawa. Nah, ieu rek caritakeun hukum akikoh. Eka. Jadi tugas nangekahan teh kolot ka anak. Bapakna kanu jadi anak. Anak mah eueuh tugas nekahan kolot. Batut dibalik. Banyak anak nekahan kolot. Anak nancan kumisan kolotna nu diekahanana geus jembrongan. Ieu dibalik teh. Kuduna kolot ngekahan anak. Eueuh jalan anak ngekahan kolot. Ulah. Kumaha cenah lamun ngekahan sorangan? Eueuh masalah ngekahan sorangan. Baheula bapakna susah. Waktu keur lahir si eta. Boro-boro ngekahan anak. Pugu dahar ge isuk sore, isuk henteu sore. Kumaha teh ngomongnya? Kadang isuk dahar, sore dahar. Ih, sama. Ngaranna. Tah. Jadi henteu kungsi diekahan baheula ku kolot teh darurat. Lah ku ari rek ngakahan sorangan bae. Aya jalan ngekahan sorangan mah. Padahal tugasna tugas kolot. Tapi ketika kolotna henteu ngekahan nya barang geus gede bebeja ka kolot bah kula geus diekahan teh boro-boro ngekahan sia engge encan. Aduh. Ayo kula degekahan sorangan bae. Geus teh eueuh masalah ya. Ngekahan sorangan. Walaupun dhaif tugas nama kolot kanu jadi anak. Cikanjung Nabi al-gulamu murtahanun biaqiqatihi Ilbahuanhu yaumas sabi'i wa yuhlaku rasuhu wa yusamma orok eta digadekeun kana akekahna saha nu narima gadeanana nya heuh datang ka digadekeun bae seakan-akan orok eta barang gadea geus atuh kudu ditebus make akekah lamun encan ditebus make akekah eta orok teu bisa nulungan kanu jadi bapana lamun orok maot leutik keneh
gitu kayaknya lamun teu diakekahan terus datang ke gede seakan-akan encan ditebus carana tulbahu anhu yaumas sabi' pencit hewan akekah dina poean katujuh seminggu tas lahir tah eta geus jatuh kasunahan di samping eta wa yuhlaku rasuhu huluna cukuran wah beak-beak geus teh huluna jadi rambutna bahasa Arab bagus gitu wa yuhlaku rasuhu cukuran huluna wah bisa barentus bisa geus rambutna wa yusamma jeung ngaran poean katujuh geus jatuh kasunahan kencit hewan akekana sakaligus rambut sirana cukuran timbang wa yusamma ngaran orok teh ngaran antak annahu sallallahu alaihi wasallam amara bi tasmiyatil maulud yaumas sabi'i wa adza anhu wal aq sanyana kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam marentah ngangaranan anak dina poean ketujuh jeung wad'il adza bersihan kotor tur ekahan iyalah perintah kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya kebahagiaan jeung kaindahan bagi jelema anu kawin aju boga anak aya anakna teu maot leutik keneh ta eta teh angke di akhiratna dipapag ku anak saat panas ereng-erengan sadepa panon poe bisa dibayangkeun ku urang sakiluhurna ge panon poe panas lantaran pan boga hutang kabeh panas wahara kemangan ge sakit sapangadeg panon poe teh ya Allah ya Rabbi cak Kangjeng Nabi eta kesang teh aya anu datang kana beuteuh aya anu datang ka dada aya anu datang ka tikoro aya anu liput ya Allah ya Rabbi tah aya ke budak leutik mamawa anu osok di Purwakarta teh naon gara-garana dijieun tina taneuh teh di tah kendi teh sia nyahoan ka kendi tah ya meureun teu kabeuli termos mah meureun tah mamawa kendi jadi budak leutik itu mamawa kendi ayo digerokeun ka dieu cenah kula ieu naon haus ieu teu sambarangan ieu mah kula mah neangan abah kula neangan abahna terus teu salu ku ajun digerokeun ge teu bisa neangan abah mana abah beneran kapanggih abahna teh keur ngap-ngapan we tah langsung dicician ku anakna. Masya Allah, untung jasa jelema kawin boga anak-anakna leutik kene dibawa balik maut komo sebulan 2 bulan maut geus nikmat jasa teh di akhirat. Kumaha cenah kieu lamun leutik kene urang bunuh sia mah sok macem-macem
hayang ganjaran tapi carana salah. Ieu cenah nu di imam mah geus teu anakan atuh kawin deui. Wah rese amat sih. Masya Allah. Bebeja kanu di imam aing mah hayang ganjaran doang kabita. Kiai kamari nyurah. Sia mapan geus teu anakan. Engke pan di akhirat na lamun aya budak teh mapan sia ge bagian. Cek nu di mana aing mah kajian dahaga bae lah di ditu. Payah awewe mah jadi henteu ngagenclang teh pikiranna kitu. Henteu terbuka padahal makan eta di akhirat. Aduh, lamun haji boga anakna neangan bapana, saha nu nyokan bapana ge neangan indungna. Ya Allah, ya Rabbi, sia kan dahaga eueuh, cak aing ge keur ieu tah izinan aing ku sia. Gas, balik ngaji kuari nyarandung habek. Tungtung nama balik ngaji lain damai, ribut di imah gara-gara ngaji pe minggu. Aya seorang waliullah ngaranna Abu Bakar. Ibadah muhara atuh ngaranna ge wali pasti muhara. Moal aya wali lu calece ibadahna tuh moal. Pokok sarariak kitu jeung moal aya. Urang mah puasa Asyura ge geus asa pangpuasana. Puasa. Nah, wali mah teh lokanyahoan ibadahna ku manusia. Kadele zahirna mah ngarokok dahar, ngarokok dah ngeunaheun teh mah nya. Jadi wali kos itu ngeunaheun teh mah. Dahar ongko ngarokok ongko ngopi ongko tapi jadi wali. Teu karti ya ieu mah. Aya jelema ibadahna pohara teu boga pamajikan disebut tabattul. Pohara ibadah geus ka Allah berang pake puasa jeung maca Quran. Penting pake tahajud jeung maca Quran. Gitu ya terus Masya Allah diangkatlah jadi wali. Teu kawin tepikeun ka umur 45 tahun hampir kena 50 teu kawin geus aya kanikmatan. Kunaon hiji waktu manehanana hudang sare aduh cek cenah kawinkeun aing ieu kawinkeun hayang kawin sia tuh hayang kawin mah tuh kawin bae sih gegeran pangneangankeun awewe teh kudu anu jual geulis kajen salah sia ngomong goblok teh mah budak. Ya Allah ya Rabbi akhirnya dikawinkeun udah geus teh mah ngada-ada teh hayang kawin ya proses sampai 2 poe 3 poe akhirnya kawin langsung teu lila reuneuh begitu reuneuh lahir minang saminggu maot anaknya sujud syukurnya ka Allah teh beres sujud syukur geus kieu dek lanjut ceknya ieu rumah tangga dek teu cek pamajikanna jeung mitoan kitu kunaon kula mah sabarna mah teu pati hayang boga pamajikan teh pan reuneuh atuh masalah reuneuh mah lain deui hayang jeung reuneuh lain deui. Ieu bade lanjut bae mangga kerenteuna bae ge masalah ngan geus hasil maksud cek hasil maksud kumaha kula nu mantak hayang kawin ngimpi terjadi kiamat jelas luar biasa terus jelema sing golea sementara Kangjeng Nabi neangan ummati tidinya loba pisan jelema anu dipapaku budak leutik. Kula nanya ai budak leutik saha? Ternyata ngajawab kula teh anak mah anu maot leutik keneh di bawah baleg. Ta eta kabeh budak leutik anu maot eta mapagkeun indung bapakna
bari mamawa cai tah kula nu mantak harita hudang sare langsung hayang kawin ieu ngimpi seperti eta akhirna kula non kawin sangeus kawin boga anak kaberan anak teh maut deui nah ieu hasil maksud jadi geus jang mapag kula di akhirat geus aya ieu mah deuk lanjut batu mangga rumah tangga deuk teu bente kos lalagaan bete rumah tangganya Masya Allah tajuk pamajikanna ngomong kieu deui Kak kula mah geus pokona nu penting mah ulah dicerai bae kakak deuk ibadah bae deuk kumaha kula mah hayang bareng we jeung kakak ti dunya tepi ka akhiratna ge weuh kajeun teu dina pakahan ge urang pada-pada bae masih liridokeun ngeunaheun tah kadenge aku urang ngeunaheun pani mah lain kitu Kak Masya Allah ngaringkuk bekos pesing ya Allah ya Rabbi peuting beuting nerekel we tak kan dengeran urang ngadengena uyang urang ngadeng awe kos gitu ya Allah henteu cara nu tadi teh gitu kan penting malah urang jadi dunia mumalila ieu saya kula mah hayang babarengan we jeung kakak sanu nyaho kakak mah jadi ahli Allah geus kula engke ka bawah bae tah asa tiis hate tiis ieu mah lain pan mungsang mangsi dekawana Kak ngaji malulu ngaji dapur pikiran memangna bisa sebuku ngaji tinggal salah kira kieu ya aing ngaji tak ulah sih sebenarnya eta kebenaran membuka pemajikan kos gitu tak ulah di kamar manakeun eta ngaranna memberikan motivasi eta kos ya Allah ya Rabb di samping Kangjeng Nabi nyaritakeun seperti tadi seorang waliun min auliyaillah Abu Bakar ngaranna ngimpi langsung kejadian kiamat seperti eta beruntunglah ketika jelema rumah tangga aya anak leutik keneh nu maot Masya Allah lah cenah ge aing mun reuneuh teh anak pamajikan haju ngalahir ulah pati disusuan atuh siapa goblok tambah atuh ngaranna ngabunuh ya Allah ya Rabb tahilah keuntungan sebab naon sebab jelema ditinggalkeun ku anak teh komo can boga encan aya anak kakarek ngamimitian haju lahir haju maut Masya Allah nyeri hati tawa kakarek boga anak hiji kedua beda kan dedeh keneh nyaah keneh beda jeung nunggus boga anak 12 aja ka 13 teu didele-dele acan tanya salakina geus pamajikan geus lahir geus lalaki tahu nyaho atuh pugus ya nyaho geus teu ngitung-ngitung lalaki teu ngitung-ngitung apa geus teu nyaho aing malah tolol teman lalakinya Masya Allah guys udah iyalah impian seorang wali Allah sarua jeung nu diucapkeun diterangkan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masya Allah yusallu ya gulamin bisyataini wajariyatin bisyatir orok lalaki sunah diekan kudua embe orok awewe sunah diekahan ku hiji embe atau domba hiji di orang dia embe domba akur bae di wetan mah beda embe berarti embe leuweung Jawa domba berarti embe gembel urang embe kitu keneh embe kabeh urang mah
Embe bae di urang embe ngan make Jawa doang. Jawa ge Jawa keronjo meureun teh nya. Tah orok lalaki dua domba dombe orok bikang eta adalah hiji orok bikang serem kadangina kan. Awewe. Aduh, tapi orang mau ngeunaheun tanya. Anakna bikang teh laki bikang. Ya kos anak embe bae sarua. Tuh. Kumaha kiai cenah lamun aya orok tujuh. Ajuku hari mandek di ekahanana make sapi bae. Jadi berarti sapi teh dek dipake eka ku tujuhan. Oh masalah. Oh masalah ku tujuh orok. Sebab eta sapi mah sakumaha tadi tujuhaneun. Jadi statusnya sarua jeung tujuh embe. Ya, nah atau saware-saware kumaha? Ieu sapi teh nu dua dek dipake eka. Nu dua, tujuh cokot dua, tiga sabaraha? Atuh aing nyaho. Ieu sia mau giliran nu babari bae. Tujuh cokot dua lima, nu lima deui mah pake jajabur, masalah. Nu dua pake eka, nu lima deui mah pake jajabur, masalah. Atawa usum korban di bulan haji. Nah iya sapi teh nu dua pake eka, nu tilu mah nu tilu lima deui salah aing. Nu dua pakai eka, nu lima mah pakai korban. Masalah. Tuh ya ulah naon gitu ngaranna. Ulah bingung-bingung. Geus atuh kuari mandek make domba bae mah enggak. Make sapi bae. Lah, boga anak ieu nomor hiji bunga jasa boga anak. Masyaallah eka narik sapi kula males. Masalah. Jadi sapi dipake eka. Serem kadangina. Eka narik sapi. Barang di deuleu teh sapina sapi Bogor teh. Aduh ya Allah, jeung Begarut teh gedean Begarut. Kuari aya sapi potongan kos kitu kuari. Ya Allah, urang Bogor naonan teh sih. Ngaranna mah sapi mantak aya masalahna ka kuleki cenah kumaha. Lamun urang korban make sapi teh sapina sapi eta tatujuhaneun apa soranganeun. Emang kumaha kitu? Tadi mah can nyaho. Sapina leutik cenah kiai. Atuh meureun leutik ele umur lain umurna mah geus manjing. Tapi sapina leutik geus dikitu bae meureun dibongsai tadina meureun. Tah aya sapi teh leutik kuari mah umurna mah manjing. Nah, barang di deuleu bener dipoto teh gambarna. Ieu mah atuh ja embe ieu mah. Gedean itu jeung Begarut teh gedean Begarut. Eta aya sapi kos kitu kuari heran aing ge. Masya Allah aya bae bulak lain digedean dileutikan. Tetep bae statusna karena eta ngaranna sapi atuh sapi bae tetep. Tujuan bae. Atuh ngan engke di akhiratna ngarempeyak meureun mah. Jadi karimun gede ditu. Masya Allah. Kanjeng Nabi manitah nanti gedean mentak hewan anu dagingna bisa didahar dikonsumsi menangkan di gitu dikebiri benang dikebiri munding dikebiri sepi dikebiri maksudnya jang kurban masalah tapi lamun utara didahar mah haram ucing ulah dikabiri atuh meng mah sebab naon ngagedean awakna bae awak didahar henteu pan haju nyiksa pan ka manehanana mantak nyiksa kan eueuh kanikmatan dikabiri mah jadi eueuh sahwatnya na tah kumaha cenah mun jelema dikabiri naona jelema dikabiri haram sia aya jelema dikabiri haram itu tadi deh cenah pamajikan KB ai prak teu akur lah bandingan lalaki na dikabiri ya
rugi dunia akhirat sih. Ulah mah jeung dikebiri-kebiri haram. Dikebiri. Bodean awak doblog. Sebab efek tina dikebiri teh hiji ngacung bae teu eureun-eureun. Lamun lalaki dikebiri, ieu kieu bae. Jadi encan asyhadu alla ilaha illallah eta geus ngacung. Kan teu beres eta kos kitu. Wa imma nyana ngaringkuk bae tawadu kos wau gitu ternyata kan teu bagus kadang-kadang jadi oper syahwat teh stabil haram nya jelema dikebiri teh haram nu meunang dikabiri teh ya hewan anu diarah dagingna hewan nu teu diarah dagingna mah atuh haram dikebiri ucing ulah dikabiri anjing ngokomo ulah dikebiri nu kos kada sebab teu diarah dagingna nu meunang dikebiri teh hewan nu diarah dagingna embe domba kebiri salah tuh geus lamun aya lalaki ku ari dikebiri bawakeun tambang talian beheungna tarik urang kayaknya sasada ieu embe naon aya wewe keguguran teh bahasa mana bahasa aing mah miskram sebab aing mah urang kota tergantung kumaha keguguranana lamun keguguranana kakarag sabulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan teu kudu diekat encan jadi tapi lamun geus genep bulan kaluhur ekahan ya awewe keguguran kakarag 3 atawa 4 bulan teu kudu diekahan can jadi tapi lamun geus genep bulan eta ekahan genep bulan 7 bulan 8 bulan nya cenah ieu mah kakarag ge sabulan mah tambah lah kakarag ge da getih kimpal keneh sabulan mah ju pendarahan paling disebutna ge lain keguguran pendarahan beak nah eta sebulan 2 bulan keguguran miskram eta teu kudu diekahan can jadi sekali deui hukumna sunnah ngekahan orok lalaki sunah make 2 domba lamun orok awewe sunah diekahan ku hiji teh lamun deuk make sapi atawa munding bisa adapun urusan umur-umurna wasinuha wasalamatuha wal uklu wa tasadduqu kal udhiyah ari umur akekah teh percis ongkos kurban bae namun domba satahun kadua embe 2 tahun katilu beda nah wasalamatuha kesalamatanana percis kos korban bae urang endek eka dideuleuh heula ieu cacadna salamet apa henteu bareng dideuleuh ku urang eueuh naon gitu ngaranna tanduk masalah tanduk mah sebab tanduk mah teu dimaksud tanduk mah jasa nu ngadahar tanduk atuh dimaksudkan daging ceulina pegat terjadi ekah ceulina pegat terjadi kecuali soek saetik masalah saetik mah tapi lamun datang ka sumpung terjadi atau pengkor imata tadina pengkor wa ima geus dibeli kurang barang geus dibeli aju ngubrus pengkor terjadi ulah embe pengkor pake ekah ulah atawa kurus dagingan
jadi tawangan tulang bae engke ge lamun dipencit hajuk kurang dipasak tulangnya di kemotan doang gitu. Daging ulah kudu litu ya. Wal uklu jeung ngadaharna percis kos korban we sakumaha tadi wa tasadduqu jeung nyodakokeun geus ngadahar daging eka beunang lamun ekahna ngan sakadar eka sunah eta teh meunang didahar kurang seperti luna atawa setengahna disodakokeun atawa ieu mah ekahna teh eka dinazarkeun kurang jadi wajib eta mangan sakadar sacomot 2 comot doang kemenang didahar haram sebab geus dinazarkeun percis kos kurban mah sakumaha kamari cuman bedana ai kurban mah sunah dibagikeun atah tapi ai eka mah wayusan utawa sunah dipasak jeung deui carana wala yuksaru azmun ulah di potongan tulang nah ieu domba tak tulangna teh ulah dicacag jadi nurut buat supaya ieu budak teh bagus nomor kahiji masakna masak amis semur mun di urang mah atau bistik atau jeung deui ulah dicacag daging tulangna ulah Islamun non gitu ngaranna ya ping tapi ping teh cukupnya bagi 2 gitu tek ulah dicacagan atawa dagingnya bae copotkeun tulangna ulah dicacag ieu dagingna naon tah ngaranna dagingna di naon sesel tulangna ulah dipasak geus eta mantep tuh nya ulah dicacag maksudnya dipasak masalah cuman ulah dicacag beda supaya tapaul durut buat hiji pasak 2 tulangna ulah dicacag kudu dagingna bae 3 pasakna pasak amis abeh si budak teh senyum bae ieu budak nu mantap kucem bae tadina ieu masalah masak padang ieu kajen kumaha ge ya dagingna dipasak padang wah lada jadi kudu dipasak amis tuh ya urang geus nyaho tak kuari masing hade di mana-mana masak eka daging eka hiji pasakna pasak amis nomor kedua disesel ulah dihancurkeun tulangna katilu bagikeunana asak beda jeung korban lamun sunah meunang nu bogana nu ngekahanana ngadahar ala kadar wantus bahajeng dipencit eka teh yaumasabil ladati dina poean ka-7 ti dilahirkeunana urang mah nungguan 40 poe eta mah salakina sebenarnya nungguan 40 poe mah ai di ngaranan mah ka-7 ka-10 masalah ieu mah sakalian merdeka meureunnya 40 poe ka harap ya masalah geus tah wa yusamma fi bari di ngaran geus nya aju sanggeusna di ngaranan marhaba di urang mah birangna mencit eka terus pentingna marhaba cukuran rambut sirahna sabada pencit nuncit akekahna tuluy sodakoha ukuranana timbang rambut sirah orok timbang non cukuran ditimbang teh pakai timbangan emas ukurkan kana emas atau kana perak namun urang rada boga duitna kana emas berarti lamun aya 2 gram i rambutna teh 2 gram loba berartinya gomplok berarti mah ieu aya anu kakarak lahir geus kumisan pan guari mah aya beda lebak eta aya tah kuari ieu daun kitu ngaranna orok cukuran timbang sabaraha gram 2 gram berarti kan sodakohan ku 2 gram emas 2 gram emas sagramna kuari 1 juta
berarti 2 juta. Urang makan ditempelkeun bae eta dina kalapa teh barang didelengan 100.000. Duit tangan 10 ribuan, 5 ribuan, jeung 2 ribuan. Masya Allah. Ukur jeung timbangan emas. Ya deh. Mantak budak rada kurang ge. Kadelina budak rada kurang sampurna ieu. Eta tadi udah kurang timbangan. Timbang. Cukuran budak teh. Cukuran. Pencit heula. Siji pencit cukuran. Cukuran timbang. Setimbang sodakoh. Marhaban petingna. Ngaranna. Bulan naon ieu lahirna? Ternyata bulan Agustus kamari atuh Muhammad Agus. Cenah boga awewe atuh Agustina. Babari bae. Ternyata ieu mah lahirna bulan Desember, Desi. Boga Oktober, Octavia. Babari. Ulah nu kos karar itu atuh tah mah urusan eta mah sarua naga sarua jeung kaum Kristen urang mah ulah lamun awewe Siti Fatimah masyaallah Siti Zainab kan bagus Siti Sayyidah teh Siti teh lamun di Arab mah Sayyidah di Indonesia mah jadi Siti Sayyidah Nafisah masyaallah Siti Nafisah Sayyidah Ummu Kulsum Masya Allah orang apal-apal ka putri-putri Kangjeng Nabi hiji Zainab 2 Ruqayyah 3 Ummu Kulsum 4 Fatimah tuh apalkeun ai ka anak Oma Irama nyaho anak Kangjeng Nabi teh nyaho bolon sia mah Masya Allah ieu tereh pae teh nyaho ka anak Kangjeng Nabi acan bahara tah udah kan gini dongeng-dongengna jelas Ruqayyah kumaha dongengna Ummu Kulsum kumaha dongengna Zainab kumaha dongengna Fatimah kumaha dongengna ya Allah ya Rabb anu paling mirip ka Kangjeng Siti Fatimah Zahra lamun Siti Fatimah lewat geus kliwat kira-kira bangsa 100 meter seungitna masih aya seungitna aya keneh jadi kajawan lamun Siti Fatimah tas liwat ya pasti Fatimah liwat sebab seseungitanana aya percis kudu di imah urang bae kitu ya Allah ya Rabbi budak masih ka mana ieu seseungitan kelekna jae keneh ieu Gusti Allah nomor kedua anu nyarupaan ka Kangjeng Nabi kahiji Siti Fatimah nomor kedua Zainab tingkatan kedua eta tanggeus bae lamun aya Siti Zainab liwat Masya Allah nu teu apa pasti Zainab liwat tuh seugit komo Kangjengna putra rabae kos kitu ya Allah ya Rabbi atuh pan Kangjeng Nabi maaf Kangjeng Nabi ieu tah kulem sanggeus kulem tuluy kesangan kesang makan dicokotan make kapas eta tar sanggeus gugah teh seuri Kangjeng enak ieu kesang cenah tah tuh eta kesangna dina kapas teh tah kapas diambean jeung misik masih kana singitan eta ya Allah eta Ummu Habibah pan kos kitu tah haja we Kangjeng Nabi teh pan ku katinggalina nikmateun kulum teh kesangan tak kesangna tadi kakapaskeun sing coba-coba ente bebeja ka pamajikan geus kieu lah neng beusi kakak engke saregeunahun kadeuluna kesangan totolan cara Kangjeng Nabi naon ieu kesang aju ambean hayang geus cenah pamajikan nu geus hampir utah ya Allah ya Rabb tuluy nomor katiluna Ummu Kulsum ya Allah encan deh sejarah-sejarah naon perjuangan putri-putri Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pika sedih luar biasa indahna nah ieu mah cerita kitu
naon ngaran Eka hiji pasak asakna pasak amis ku naon tulangna ulah dicacak maksudna tapaul pencit dina poean ka-7 mimiti sunah teh di poean ka-7 ka ditu terserah nek datang ira bogana nya ngaranna eta teh tadi lamun lalaki make Muhammad lamun awewe make Sayyidah di urang menjadi Siti Ahmad atau Muhammad pengaruh tetengke di akhiratna lamun ngaran make Muhammad atau make Ahmad nah ieu ketika ditimbang teh menghargai ka Ahmad jeung Muhammad kasalahan sakitu lobana isin ka Muhammad mantak dia kuari tadina saya ngaranna Agus Muhammadan atau ngaranna ieu Jepri Predi nyaho batu sabaraha meureun teh Predina teh nyaho batu 3 nyaho batu 5 aku hari teh dengan Muhammad atau Ahmad iji minakil walad alal walidi salah satu asya'a hak anak nu kudu dilaksanakeun kudu jadi bapana 3 perkara nomor kahiji ayu samyau bismin hasanin ngaranan make ngaran nu bagus teh ngaran Allah make Abdullah eta nu pangheulana dipanggil engke di akhirat Abdullah Abdurrahman Abdurra'uf ditiheula-tiheulakeun tanu kos kitu aju ka sorga henteu ngan diheulakeun doang mun ka sorga mun ka neraka tiheula ka neraka aduh cenah nyinta aduh daripada nungguan angel nomor kahiji nomor kaduana ngaran-ngaran nabi baheula makan lamun aya jelema minta ka kiai minta ngaran cenah kiai geus Ayub daek kamu baheula mah saya ngaran Sulaiman daek baheula mah sangar datang ka aya nu ngaran Zulkifli sagala baheula mah kuari mun dibere kiai cenah minta ngaran oh ieu bae Ayub emang eueuh deui sia mah ieu teh Nabi Ayub sabar jasa henteu lah cenah nu sajen bae cenah kiai aya tuh nu sajen mah ieu bae tuh sa Zulkifli serem teuing jak sia mah dibere ieu embung dibere itu embung geus bae tuh nabi ka-7 teh saha ngaranna Adam Idris Nuh bae Nuh ka-3 Nuh ih ulah aja kiai sia hayang nu kos kumaha tuh teu daek dibere ngaran-ngaran nabi teh teu daek ya Allah baheula mah ngaran Ayub ngaran Sulaiman ngaran Nuh ngaran Isa ambalah ya ka di urang tah tawa ngaran-ngaran sahabat rawi-rawi hadis masalah teu tafaul ngaranna atawa ngaran-ngaran ulama di urang aya Nawawi pakai ngaran aku cinta-cintana ka Syekh Nawawi tanara Muhammad Nawawi atau ya Syekh Asnawi wali Allah Muhammad Asnawi itu kan ya Allah eta bae atau itu cenah tuban kusok urang di zarahan Muhammad Hasanuddin ya Allah aing ngaran mah cenah Kiai Hasanuddin ieu anak sia masuk aju seuri heran ieu mah aing ngaranna mah Hasanuddin ieu ya Allah ya Allah aju lah geus bisa ngomong ku kumaha aju adina Yusuf deh aju kumaha geus bisa ngomong ku kumaha motor geus biasa barameun motor geus kajut ngaran-ngaran atuh Hasanuddin ngaran-ngaran atuh Yusuf engke di akhirat karasa nungguan di akhirat angel cek maksudna ieu di ngaranan Yusuf sugan teh perjuanganna cara eta Maulana Yusuf Banten kadana cara Yusuf itu mah mana Yusuf tuh Masya Allah kunana mah kiai henteu kuna naon atuh Yusuf papan kasep eta mantak ge mantak ge ulah ge nu jadi bapana sok seuri sorangan siapa sok macem-macem guys ya yusama ngaranan wayul kok
cukur rambut sirahna sabada dipencet terus sodakohan teh ditimbang heula satimbang rambut zahaban au fiddatan ketika lahir wa adzana fi uzurihi ila yuladu ketika orok lahir ke dunia azan mantap ulah kamu mana bapak kolotna atau bapakna besi pas lahir aya bapakna ngazanan aya bapak kolot langsung bersot mana speaker sia emang Jumatan teu kudu dikasih speaker kok Allahu Akbar teu kudu urang we lalaunan nah katuhuna adanan kencana komatan Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah sampai selesai kenca Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan rasulullah Allahu Akbar la ilaha illallah kage orang kudang usolli Allah asana lalumpatan kabeh maksudnya supaya nu pertama kadenge ku celi orok teh asma Allah adzan geus giana kadenge adzan di mana bae nya teh aneh sebab nu pertama kadenge asma Allah ieu nu manta kuari ieu jelema teu daek kadenge adzan ka masjid eta begitu lahir teu diazanan begitu lahir buat begadang jangan atuh teu beres kan itu wah ngaco ya urusan gitu gara-gara oma iraha ya azanan abeh engke kadituna teu hese deui sebab pertama ngadege katuhu azan kenca komat geus kadituna biasa urang sakieu ge ye di azanan di komatan di barhabaan masyaallah ku dedeh-dedehna urang ka anak datang ka urang teh dumadeus ka Kangjeng Nabi demi anak supaya soleh ya anak diider-ider di nu soleh mentek sing ade ulah sudah dicekel kuno main gapleh diiderkeun jelema tukang main gapleh cekel tarang atuh nempel ka di balak genep ulah sia ngabejaan bae ka sia saider-iderna bae di dieuna ge wa yuhannaka bitamrin eta teh tahnik sunnah ditahnik make korma maksudna ieu teh supaya nurut buat geus kiai teh korma atau madu mah da kadekeun terus kana sungutnakeun 3 kali aya doa khusus paranti supaya anak tuh coba kan untuk main gapleh sia supaya kos aingnya orangnya geus kikiran we orang ulah geus lamun aya tukang main gapleh nek nyekel jangan tah jadi deuleuan heula kurangnya deh tahnik ge sarua lamun aya awewe lamun aya lalaki-lalaki lamun eueuh lalaki ahli ibadah nunah nik dia kudu ahli ibadah ahli zikir ahli Quran lamun eueuh lalaki awewe ge masalah nah nik ieu ge aya ge awewe ieu mah ada ahli ibadah mun lalaki tukang main bola melulu ieu mah aya ge awewe masalah tah awewe tahnik mah yuhannaka bitamrin kitabul atimah wallahu a'lam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون والله أعلم بمراد أولا يرون أن telan orangana ngayakin bilya ikalawan nganggo iya ayal munafiquna tegese engkang munafik kabeh wata ilan anggota ayyuhal mu'minun awala carawna anatalan orana nangayakinkeun sira kabeh ayyuhal mu'min annahum insatuhuni munafiqun yaftanuna ikuden coba ikuden balayan ya munafiqun yub jalur sedin balayan ya munafiqun fi kulli am dalam saban-saban tahun marutan yang sabalenan marratain ya tawarong balenan bil qad kalawan faila wal amrad lan pirang-pirang gering summa la yatubuna kari orat tararobat ya munafiqun min nifaqihim nifaqe munafiqun wala hum yadhakkarun lan orana nautaya munafiqun ikun narima kapituturan ya munafiqun yatta'izuna tegese narima kapituturan ya munafiqun kabeh wa idza ma unzilat suratun nazara ba'duhum ila ba'd hal yarakum min ahad thumma sarafallahu qulubahum biannahum qaumun la yafqahun walam bimuradi wa idza ma unzilat tatkala dan turun kenapa suratun fiha zikru ikut tetap yang dalam surah utawi nutur munafiqun wa qala nabiyulan maca ing surah sepakang jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam nazara ba'dhum ila ba'din maka ningali sepersetengah munafiqun maring setengah yuridunal haraba ngarepakeun ya munafiqun al-harobai Malayu atau yuriduna ngarepakeun ya ba'duhum al-harobai Malayu yaquluna ngarucap ya ba'duhum menan munafiqun aku mendatangi aling seraka bamin ahadin sapang suji idza kuntum tatkala ngaradeg seraka beh fa ilam yarahum adun nakalamun orana ningalihum munafiqun sapang suji qaum maka ngaradeg ya munafiqun kabeh wa ila lam yarahum sabatu maka tarartep ya munafiqun man sarafu kari magos ya munafiqun kabeh ada kufri igat si kufur munafiqun sarafallahu qulubahum
megoskeun sapa Allah ing pirang-pirang atena munafiqun anil huda saking pituduh bi annahum qaumul la yafqahun kalawan satuhune munafiqun iku kaum la yafqahuna kang orangna paham kang orang ngerti ya kaum al-haqqa li adami tadabburihim karena orang nana ngangen munafiqun li adami tadabburi karena orang nana ngangen ya munafiqun ayat masih kene ngajelaskeun karakter para munafik. Munafikun eta jelema-jelema nu embung kanyahoan ku Kangjeng, embung kanyahoan ku para mukminin, embung kanyahoan teu nurutna. Hayang nama hayang dipuji we gitu. Hayang pajar sapagodos, hayang pajar sauyuna, padahal di satu kangen mah munafikin teh ngajebian, di samping ngajebian teh ngamusuhan, bahkan reka daya kumaha carana Muhammad supaya paeh mukminin teh supaya garing pararae. Eta lah munafik wakos kitu. Di hareupeun bawa siga we, masyaallah, masyaallah. Kos pamarentah ayeuna saware maksudna. Hei, kopeah malah lancit kori kori. Bajuna hebat, sampingna pang mahal, sajadah pang mahal. Korenganan mah garong. Maling di nyana, ngagarong di nyana. Adena lain pemerintahan Indonesia sama pemerintahan Lampung. Lampung malah lain Indonesia teman. Orang berharap ke pemerintah supaya tararobat, polisi supaya tarobat, TNI supaya tarobat, TNS supaya tarobat. Kayaknya nangis dulu neraka memang kumaha gitu. Kuari nyana tratrit. Engke mah berhadapan jeung neraka, masya Allah, masya Allah. Ieu urang nu mantak darek ngaraji kieu teh ieu teh sieun ka neraka. Bari jeung hayuh we, ieu urang teh ari keur di majelis mah sieun ka neraka. Keluar mengredit deui. Kuari mah teh kurang teh keur ngajauhan neraka ieu teh. Barang keluar di majelis gadegetan deui ka neraka. Masya Allah, masya Allah. Ngan rada deureus urang dibandingkeun jeung polisi mah. Polisi mah nya teh gadegetan sorga. Nya mangudagna neraka we. Polisi, TNI, PNS. Itu nya embungin ka sorganya mah. Hayang ka neraka bae, kajeun cenah sakian. Ki uci ngomong ngecoprak bae ge leh. Geus aing mah bagian jana sorga, aing mah bagian neraka. Hoi. Cek ge mah neraka naon. Sia panas tolol. Gua aing ngadoakeun ka sararea ti penting ge.
Gusti meureun polisi ge Gusti ieu teh mun neraka manyana ge meureun sedih. Gusti TNI mun neuleuh manyana ge ka neraka meureun nyana ge embungeun. Ngan kulantaran nyana teh kalimpudan ku nafsuna Gusti geus pangsalametkeun. Cenah teu nyahoan aing ngadoa kos kitu. Mantap kuduna mere duit ka aing goblok. Tuh, aya ngadoa yang di mere duit. Henteu aing mah ngadoa da ge teu nyaos ya ka aing. Aya ngadoakeun jang polisi, jang TNI, jang PNS karunya we. Meureun nyana nu mantap korupsi teu neraka teu kadeuleu ku nyana. Pan urang mah kulantaran iman ka Allah. Balik ngaji keluar di majelis orang sendal aju sendal orang dibawa ke batur misalnya orang mamal dah aja nyokot tuh jore tuh sieun urang mah tuh moal urang dibere tak urang mata boro-boro korupsi miliaran triliunan urang mah sendal bae sieun berarti kan iman urang teh jeung dibandingkeun jeung PNS jauh. Ji ente kadeuleuna hina tapi iman gede. Atuh coba ge sendal bae embung nyokot. Jore mah. Gara-gara Kipu Doli ceramah. Yang bagus ambil, yang jelek tinggalkan. Atau tadi nanya es bae beureun ngaji nanya kadenge eta nadangna sendal kiai. Aduh ya Allah dah tetep bae didoakeun bae tetep kula aja ngadoakeun bae kakabehan Allah mah uningan nu mantap jelema raresepkeun bae ka kaula kumaha wae mah dah siapa awewe ge nini ngadoakeun ulah beneran ya Allah ya Rabbi eta polisi-polisi teh meureunanan nyana teh kahijab datang ka haju teh nyaho kaler kidul nu teu nyaho mah nya alhamdulillah kitu keneh tentara-tentara ya Allah ya Rabbi nu can iman supaya dibere iman Gusti jang beureun nyana ge menghadapi neraka masieut panas embung kitu keneh bangsa PNS bupati gubernur di mana bae mah lain urang di urang mah teu bupati urang mah bager bupati urang atuh iya tuh geus tapi tetep didoakeun bae jaran teh bari keur poho we teh kan segala gubernur aja lamun meureun nyana keur beuntak mah neuleuh mata hatena sieun lah ya Allah ya Rabb. Nanti cenah kiai emang bupati korupsi. Oh, mana aya bupati teu korupsi. Teangan se-Indonesia bupati teu korupsi bawa ka dieu ka aing. Bupati mana nu teu korupsi bawa ka dieu. Aing nu nanyana. Ngan tinggal gede jeung leutik da doa. Tah mantap karunya ya Allah ya Rabbi salamatkeun tetep mantap ku Allah diberena beda-beda geus moal dibicaraskeun ku kula saenggeus teh jadi bupati saenggeus teh jadi gubernur saenggeus teh jadi dan lain sebagainya dibersihan ku Allah beda-beda cara eta teh tetep para aulia Allah mangadoakeun teh lain jang sorangan nu mantak berat teh jadi wali teu berat teu meunang ngadoa jang sorangan kudu jang batur ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan nyanu saha eta teh jahe supaya ngadoakeun ieu bae sia masuk ka mana bae heran aing mah tah iyalah tugas para hamba-hamba Allah teh gadaroakeun supaya saralamat nanti engke aya tanda-tandana disalametkeun ku Allah. Nah ieu mah karakter jelema-jelema munafik. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'am
wallahu alamu bimuradi awala yarawna anata istifham ngayakinkeun para munafikun lamun make iya lamun maca wala tarawna ayyuhal mukminun tapi di urang mah ieu di kitab urang awalayir istifham nanya ai nanya teh can nyaho ai nanya ka geus jauh mah lain nanya tah mah kos kitu mantak nanya ge ieu teh can nyaho tapi kan ieu mah geus jelas munafik bakos kitu geus kanyahoan teh kudu ditanyakeun jadi maksudna naon teh mah ieu mah inkari istifhamna dengan rahasia taubeh ngajejeleh be munafik be para munafikin teh boga keyakinan bahwa Kangjeng teh bener sama sekali eta para munafikin teh teu daekeun we iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masyaallah padahal annahum yuftanuna fi kulli am eta para munafikun teh dicoba di balayan di kulli amin dina tiap-tiap tahun teh kadang-kadang marratan sekali atau marrataini atau 2 kali bahkan lain sekali 2 kali mungkin 3 kali mungkin 4 kali tergantung jelema-jelemana dibere cocoba ku Gusti Allah bil qahti kupaila wal amrad COVID-19 gering COVID corona sabenerna mah lamun memang ieu bener corona aya kuduna mah tararobat lamun teu berkarakter munafik teh sabenerna mah eta teh cocoba ti Allah bejakeun ayat ieu ka ditu kapunclot hi ayat Quran ieu mah ieu punclot emang mana ke cenah punclot mah di ditu luhur tangkal kalapa lamun teu berkarakter munafik manahum yuftanuna munafik teh dibalayan difitnah dicoba pikul yamin unggal tahun teh kadang sekali dibere paila kesulitan perekonomian palawijo jeung sajabana walabrod jeung berbagai gering nu kuari behelanan ieu mah baheula munafik baheula karakter munafik teh unggal tahun dibere ku Gusti Allah teh paila kesulitan bahkan gering berbagai kegeringan tapi kadituna summalaya tubula teu daek tararobat walahum yazakkarun jeung teu bae narima kawurukan sama sekali eta teh kos lainang ti Allah mentek urang kamari ieu teh kadang-kadang mah nya merenung bae ngan kulantaran ieu mah atuh aya nu ngomando ti nagara ajuda di nagarana ge teh saeutik kiai aya mui bahkan wakil urang sararea teh kapan teh mui kiai agung teh atuh sumuh sagala rupi aya di anjeunna tapi teh hirup keneh teu ka kuping-kuping dugi ka ayeuna nah ayalah ngan ieun teh ieun sieun meureun ieun geus coplok bareng kin ieu mah keur carita munafik baheula
aya persamaan jeung munafik ayeuna bahwa kunaonnya na eta teu boga keyakinan nah sama sekali teu boga keyakinan idih tuh tahu beh bagos kitu si eta mah kijing teu boga keyakinan padahal mah geus dicoba ku Gusti Allah unggal tahun teh merotan sekali paila sekali kesulitan ekonomi sekali para randas hujan-hujan wal amrod jeung gering-gering tapi siga lain ti Gusti be padahal eta teh ti Gusti aya nyaho coba ku aing dibere paila dibere sulit dibere gering supaya tobat tetapi munafik summa la yatubuna teu daek tararobat min nifaqihim tina nifaqna walahum yazakkarun jeung teu be kapiwurukan. Ih, masya Allah, dangkalna lain, dangkal deh, dangkalna deh, dangkalna deh, mbahna dangkal. Masya Allah. Pan ari urang mah ya urang ye, nyanu lain munafik ya urang mah ye. Mudah-mudahan urang lain munafik. Ih, pasti lain lah. Ya, syama amin segala. Lain lah. Aduh. Orang mapan namun haji diberi gering we Gusti Allah ya Allah ya Rabbi dosa naon ya abdi hampurat urang makan gitu kabeh tuh urang malamun aya ieu bege aya kesulitan ekonomi meureun dosa urang meureun ieu ku Allah aja ditegor urang hebat urang mah jelema susah jelema leutik tapi loba inget ka Allah tambah susah Haji be salah ladar lah mulai dulu ya mal kebal cek ada teh geus keur dicoba meureun ku Allah emang kunaon gitu atuh dagangan teu dibayar dicokot kudu dibayar mah teh iraha meureun da aju motor leungit teh aday majikan gering ku ari teh anak deh aduh masyaallah geus kitu we meureunna ku Allah keur dicoba meureun tuh urang mah kan baliklah ke Allah lah tobat sebab eueuh nipakan urang mah asli urang mah aju bae lah geus lah ka masjid na ge ti heula jam 9 geus ka masjid bae Jumat teh kieu bae ditihang hararebat di urang mah geus asal anu ti heula bae ka masjid keur loba kesulitan eta atulah kumaha sia kajuna mah sia ka masjid henteu kesulitan tetep kajeun terus ya ngalamu di tiangnya neangan tiang masjid ge matas be tapi mata mah ka mana eta karakter lain munafik bagos gitu babalik ka Allah urang mah alhamdulillah mantak tanda min jumlati ahlil jannah na aya di urang mah di masyarakat mah sebenarnya kuduna mah kan kamari teh zaman corona teh tobat kan ka Gusti Allah kudu nama tobat ka Gusti Allah terus ya ta'izun ya zakarun narima kawurukan Allah tegan mere cocoba di negara orang Indonesia keur dibere corona ku Gusti Allah teh urang tobat yuk japaeh mah lain ku corona ajal saha nu nyaho urang teh haju paeh aya kitu mah geus tobat lantis ngaranna miskin aing jatuh corona ge wayah maut mah maut bae ku corona ge henteu mah henteu bae tapi tetep bae tobat kuduna mah kan aya gerakan tobat nasional itu kuduna mah di Senayan ye ai Persib ditonton gitu Persita ge lumayan ai ieu corona tobat nasional kuduna mah tobat nasional kuduna mah atau padahal mah bupati ngagerakeun gubernur ngagerakeun henteu nasional diatur sa provinsi kulantaran lain kitu tah mah urusanana eta mah urusanana teh jadi eta mah kieu masalahna nya jadi eta mah masalahna teh jadi kieu ai eta mah jadi kieu nya sabenerna mah eta mah eta teh jadi kieu nya tuh eta kos karar itu jadi eta mah jadi kieu nya jadinya eta mah jadi aduh kan Masya Allah
ku karunya-karunyana pemerintah datang ka dicolokan supaya ulah kena corona. Dedeh jeung nyaah pemerintah hookeun ka rakyat. Masya Allah, kakarak manggih sepanjang negara Indonesia aya dedeh jeung nyaah ka rakyat datang ke ulah kena corona. Masker maraka masker. Pohar. Ngaju masker nage kudu nang buatannya na bae. Ulah eta mah percis ongkos helm. Ongkos helm. Kuari masker. Usaha di negara mah babari. Make aturan-aturan. Aturan naon? Aturan-aturan beban. Padahal makan urang lamun dina filsafat siapa itu raja? Filsafat ya. Raja itu yang bisa mengurangi beban rakyat. Raja itu yang bisa menghilangkan beban rakyat. Eta raja. Urang lamun maca dina filsafat teh kos kitu. Yang namanya raja itu adalah mengurangi beban rakyat atau sekaligus menghilangkan beban-beban rakyat, itu adalah raja. Eta teh persamaan jeung menghilangkan nafsu di diri. Sebab eta filsafat Rumi. Jadi kita sendiri bisa jadi raja ketika kita menghilangkan beban diri kita. Tuh, jadi ngejeroan kan hidup tuh. Tuh, saya mau begitu ngerti bae kayak kumaha eta. Aing geus nyangka bahwa sia teu ngarti. Tuh kan, luhur eta kos kitu. Tina tadi nama yang namanya raja adalah seseorang yang bisa menghilangkan beban masyarakat, beban rakyat. Kabelah dituna cek Rumi. Atuh raja itu adalah ada di diri kita. Ketika kita bisa menghilangkan beban kita adalah raja. Tuh, etalah Rumi, hebatnya Rumi. Maka jangan sekali-kali hidup itu merasa beban. Ketika orang boga pamajikan, iya pamajikan rada beban dia. Ya, neangan deui. Ngomong sacablakna bae cenah teh kiai. Sia lamun hayang jadi wali kos kitu. Henteu lah cenah aing mah teu hayang jadi wali. Atuh kumaha sia bae eta mah. Beban berarti terus. Gelis henteu, sugih henteu. Dipanggul ku urang berat. Tuh kan, dagang ulah datang ke beban, usaha ulah datang ke beban, tani ulah datang ke beban, ngaji ulah datang ke beban, segala rupa ulah datang ke beban, wiridan dia ulah datang ke beban, wiridan datang ke terus batu, isuk-isuk tuh bisa ditanya, mabok sholawat, ya beban ulah, kabawana 100 lo bating 50 lo bating 30 lo bating 10 asalnya cenah lo bating siapa moal maca sholawat siapa emang tadi nage tampiling sia kuaing atuh siapa membung beban sama sekali membung maca berarti ulah ya beban ngemandak jelema jadi wali Allah teh ya beban di diri sorangan maksudnya beban nafsu. Adapun kewajiban-kewajiban ti Allah, wali Allah geus teu ngarasa beban. Sebab mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Ketika orang mencintai Allah, atuh kumaha cak Allah teh nikmat, boro-boro ku Allah, ku kabogoh bae. Eueuh beban, urang bogoh jasa ka sarwiti. Geus pokona mah dunia milik kita berdua. Ya Allah, ya Rabbi. Urang digerokeun ku kabogoh urang sarwiti. Maghrib encan salat asana kajen teh salat. Daripada ieu acak-acakan urusannya cinta ya. Gas, saya mah berangkat bae geus. Rada hujan. Poek deh. Parem listrik. Liwatlah ke kuburan. Parah jasa mah. Nya maghrib, nya hujan, liwat ke kuburan, poek listrik, datap bae beban. Datang bae ka ditu. Set, baligo. Jangan kah. Sudah teh moal ka dieu ja poek. Siapa dulu? Weh, masyaallah. Aya naon teh aya naon sih? Hayang kapanggih bae teu bisa hayang ngabaral baso beranak.
bakal teu mawa duit. Teu bawa duit ditanya. Mawa duit teh. Nah, aya tenang bae duit. Padahal henteu, ating teu mawa duit. Bebeja aya tenang bae. Nya geus luar klirik bae ya, digade ya. Ya jam kau yang digades ya. Geus kitu bae. Beban teu aya. Eta naon? Cinta ngaran. Teu beban sama sekali. Encan pati kaharti lah kos kitu mah ku hari dibonceng sarwitina. Ngabonceng aju nanjak da luhur. Cak sarwiti teh turunnya basi kana gede tanaga yo. Euy, ulah nyekelan. Eta dicekelan ka dia ka cangkeng tambah tanaga. Lain beban tambah tanaga. Masya Allah. Eta lamun normal. Eta teh moal katanjak. Tapi kulantaran aya cinta di dinya, masya Allah katanjak. Aju dia di alam kunyana gagah kakak. Atuh geus balik bakar rumah sakit ya gitu. Ya cerita non beban. Rumi hebat dan luar biasa. Raja adalah yang menghilangkan sebagian beban masyarakat. Raja adalah yang menghilangkan seluruh beban masyarakat. Itu yang namanya raja. Ujung-ujungnya di diri kita adalah ada kerajaan. Jangan sekali-kali mencari beban dan memanggul beban. Naon bae tadi diri orang teh? Teliti ku urang. Naon ya? Kira-kira jadi beban ulah. Magahan ngaji jadi beban ulah. Ceramah jadi beban ulah. Ulah jadi beban. Urang teh ceramah teh itu bisa teh bahasa Sunda bae. Ulah make bahasa Inggris. Teu bisa dipaksakeun. Ish. Balik teruskeun gue ingat. Nah, urang ulah beban. Kira-kira bakal jadi beban. Eureun. Ulah dilanjut. Nu hampang bae magahan ngaji. Urang bisana jurumiyah ulah magan alfiah. Capek atun kana. Ulah biasa leuk nang magahan nanyakeun. Asa leuk magahan nanyakeun. Cak nu ditanyakeun sia bisana naon sih sebenarnya? Jurumiyah bae atuh aing puyeng sia. Asa leuk magahan ka aing pan butuh hees. Jih, eta ngaranna. Dagang ulah make beban. Naon kira-kira hampang. Urang bisa ada dagang samangka. Dagang samangka nage dikeuretan bae terus dikakacakeun didorong eta bae. Ulah mah kejung hayu 1 truk 2 truk itu berat. Modalna berat, lapakna ge berat, eta bae. Keuretan masukkeun ka kaca dorong. Urang haus cokot. Hampang. Kapange ku pamajikan, ira untung nanti si dagang kos kitu. Ulah loba omong. Atuh ai batur ngadare urang henteu. Ajak pamajikan, geus bawa ka dieu ka ieu mah. Urang dararan bae habek. Tah, ieu keur carita beban. Nah, ieu kan karakter munafik ya. Nah, atuh make jeung teu boga keyakinan. Sama sekali teu boga keyakinan. Yo, eta mah munafik padahal mah annahum yuftanuna. Dicoba ku Gusti Allah pikul amin unggal tahun mero sakali, marotan 2 kali, merotain 3 4. Kadang-kadang ku berbagai cobaan ti Gusti Allah, ya paila, ya teu hujan dan lain sebagainya, gering. Tetapi eta cobaan-cobaan ti Gusti Allah teh teu ngajadikeun kembali ka Allah. Sumala yatubuna tidak tararobat walahum yadzakkarun. Tetapi urukan dangkalna deui pohara. Masya Allah, etalah munafik seperti eta. Urang wari kudu loba babalik ka Gusti Allah. Polisi terutama nyana anu ngahayu-hayu ngadukung tentang corona, lobakeun tobat ka Gusti Allah. Sakedeung deui nyana paeh geus paeh mah neuleuh neraka emang kumaha? Ya Allah, ulah mentang-mentang nyana make baret, neuneuh aya balok di dieu. Ya, tah
usaha di tukang ini mah aing balok loba yang sabaras ya. Masya Allah ya kalau orang lamun dibalikin kadinya atuh mungkin nama jajan lagi sedih nilai neraka mah Masya Allah kari kuari asa maneh boga wilayah boga kekuasaan boga jabatan jeung sajabana ya engke geus paeh mah dideuleukeun langsung ka neraka saha anu teu gimbir. Ya Allah, urang mah kan yakin tak kitu da teh yakin sebab urang mah unggal minggu ngaji. Di sekolah lantaran ngaji boga keyakinan datang ke embung usaha. Sarekan ku pamajikan, "Kak, teu usah, sieun." Sieun. Besi riba, lain besi riba mana teu boga modal. Eta ngarti. Aduh, urang mah keterlaluan. Datang ke embung usaha. Masya Allah, orang munafik teh kos gitu. Wa idza ma unzilat suratun nazara ba'duhum di mana-mana diturunkeun surat dina eta surat teh aya nyinggung-nyinggung tentang munafik ngajelaskeun tentang munafikin dibacakan ku Kangjeng Nabi suratna nu di jerona aya karakter-karakter munafikin ketika dibacakan hiji surat nu di jerona ngajelaskeun para munafikin munafik aya di dinya eta teh nazara ba'duhum ila ba'din silih lalieur ye galieu ka dieu maksudna kumaha maksudna ieu nyana teh aya eueuh mukminin lamun aya nyana moal waka indit lamun eueuh mukminin nyana deuk indit pan nyana mah embung kanyahoan bahwa nyana munafik geus ketika aya mukminin manehanana luak liuk aya eueuh mukminin ketika aya mukmin nyana cicing ketika eueuh para mukminin geus nyana narangtung ditinggalkeun Kanjeng Nabi. Masya Allah, nazara ba'duhum ila ba'd. Seperti etalah karakter munafik. Hal yarakum min ahadi. Bari nyana ngomong. Dula deuleu sebagian kana sebahagianna bari ngomong hal yarakum min ahadi. Apakah aya nu kadeuleu ku maraneh kabeh saurang di antara riungan teh aya mukmininan eueuh hal yarakum min ahadi apakah neuleuh ka aranjeun salah saurang ti mukminin mun aya cicing mun eueuh berangkat tuh suman sarf tuluy manehanana megos berangkat mun eueuh mukmin ya Allah. Seperti etalah karakter munafikin. Gisarafallahu qulubahum. Gusti Allah dipengkolkeun hatena para munafikin anil huda tina pituduh. Bi annahum qaumul la yafqahun. Munafikin teh kalawan sanyana munafikin teh kaum anu teu ngarti kana bener. Sebab teu pernah nadabur, teu pernah memikirkan. Kan paling hebat mah jelema teh memikirkan tentang dirina setelah paeh eta nu paling hebat mah jelema mah. Adapun kuari nyaritakeun soal politik direkayasa gampang, soal ekonomi direkayasa gampang. Urang kuari mah di Indonesia khususna soal politik direkayasa bisa, ekonomi direka-reka gampang, budaya direka gampang. Jelema ngajungjung budaya teh hanya untuk naikkeun dirina eta mah hanya jadi jembatan doang gampang nama kos kitu mah. Berbagai cara ya politik ya ekonomi ya budaya urusan anangan sakadar neangan keuntungan dunia teu hebat sakali deh teu hebat. Nu hebat memikiran engke sabada maot. Eta jelema panghebat-hebat mah eta.
Dupang hebat-hebat mata mikiran orang sabada maut kieu beurang. Ieu aing dagang. Sanggeus sadagang ieu aing nyameureun engke di akhirat. Jaka bege bakal paeh. Engke beureun aing ditanya soal dagang ku malaikat. Belah dina belah ditunakan ku Allah. Dagang aing bener tante sesuai tante jeung aturan Al-Qur'an. Ngeri amat aing engke lamun di akhirat hanas di dunia. Henteu lila nyage untung kebeuli mobil kebeuli tanah jeung sajabana tapi ke di akhirat aing kudu dikulub digolakeun di neraka nu sakitu panasna. Ya Allah ya Rabbi Gusti tah nu hebat mah eta mikiran kos kitu. Geus jadi teh memperbaiki perdaganganana. Ulah aya riba ulah aya ngabohong. Tani aing teh tani sebenarnya mah ieu teh. Ieu teh bakal ditanya engke di akhirat soal pertanian aing. Haju kumaha ieu engke lamun ditanya bener tah henteu aing soal tanina. Nya ge aing teh untung ieu teh tani teh boh pare, boh palawijo, dangdeur, singkong, teh keneh. Segala ya kentang, ya wortel. Ieu teh aing teh sebenarnya tani aya lah leuwihna tapi engke di akhirat ieu teh aing teh bakal ditanya bener tah henteu tani aing teh ieu teh. Cara jualna jeung cara sagalana aduh ieu teh aing ngeri sebenarnya tuh eta nu paling hebat lah aing teh jadi PNS ieu teh golonganana ieu teh golongan geus eselon 7 nyawa aya geus ulah loba omong oh amat cenah kieu eselon 7 lah sia mah selon malah mah ieu teh aing teh jadi PNS baju teh teh penghargaan teh negara kenongan dia batur menghargai ka aing sepatu aing teu meunang teh herang kudu herang bae pet kitu kan batur ka aing ngahargaan ja aing teh pimpinan teh kepala aing teh ketua aing teh aduh tapi engke di akhirat anak buah aing sabaraha bener tah henteu ya anak buah ja aing ge teu bener pan atau anak buah nage komo tamah tuh engke aing kumaha ieu di akhirat ieu mun ditanya soal proyek ulah-ulah naon ieu jalan we jalan nyambungkeunana teu beres ai disebut teu sakola pan beureunan jasa sakola eueuh be nu beres sambunganana nu ieu handap nu ieu luhur atuh loba nu gaguling jelema teh cukup jang kana neraka mah kos kitu ge atuh. Masya Allah karim, Masya Allah mantak naon dihempakeun gitu tak. Engke mangke di bae ulah jong haju ih era. Tah ieu tah mikiran di eta nu panghebatna. Nu mantak paling hebat jelema boga babaturan anu ngelingan tentang akhirat. Eta nu paling hebat mah. Nu mantak kiai gede ganjaran naon? Kiai mah ngelingan akhirat bae bari nyanana teu inget ka akhirat. Kiai tolol tetep. Ayo kuari kiai eta. Saudara-saudara sekalian. Masya Allah. Tah eta renungan. Masya Allah. Lamun teh mah penggede urang mikirkeun tentang akhirat. Lamun teh mah penggede urang tipun slot datang ka handap. Mikiran tentang akhirat kumaha kajadianna aing engke di akhirat aman negara ngeunaheun sabenerna mah bisa kiai kitu teh ngan kulantaran nagara teh pan pakuat pakait patula patali urang teh kan aya hubungan mineral aya bila mineral salah goblok ngomong mineral mah teh aqua siapa aya hubungan bilateral tak ngerti kan mulai bilateral daun tak ingin ngerti tah hubunganana aya urusan dalam negeri aya urusan luar negeri nah iyalah komo negara urang mah negara berkembang ketika negara berkembang teh berarti kan urang teh diatur ku negara maju. Ketika negara diatur ku negara maju ngalawan atuh bahaya.
Berarti kan negara teh aya nu ngatur, urang teh teu bisa mandiri. Tak ieu hararesena di negara teh kos kitu teh teu bisa mandiri. Padahal mah potensina luar biasa di urang. Tapi teu bisa mandiri di urang teh tah urusan anu geus teu kudu dicaritakeun tah lantaran naon aya penguasaan. Belanda di urang 350 tahun. Potensikan Indonesia 3 abad setengah. Diraup keuntungan, diraup kemanfaatan, dibawa ke Belanda. Lain sakadar hasil bumi, tapi coba di jero tanah aya bangunan Belanda di Banten, di Baya, Kalimantan, Sulawesi, di Aceh, Jawa Timur. Eta teh di jero teh Belanda teh ngabang. Aya jalan kereta segala rupa. Jadi ieu negara di jero tanah. Padahal kemanfaatan luhuran teh nyaho. Di luhurna mah dipelakan cau, di luhurna dipelakan jengkol, di luhurna dipelakan berenuk, di luhurna mah teh nyaho di handapa raup. Masya Allah. Eta keur carita. Naon kitu hasil-hasil Indonesia dibawaan ka ditu. Kuari urang geus dimerdekakeun ku Belanda, merdeka urang teh jajahan Belanda, jajahan Inggris baheula, Jepang, Belanda. Tah apakah kuari mandiri? Teu mandiri, teu bisa. Mantak neangan urang pi presiden nu mandiri. Bisa ngan perang. Tinggal nanya bae urang siap perang apa teu? Embung Kiai. Emang kunaon itu? Lah kreditan can anggeus. Aduh. Terus naon deui? Kurang ka karek SMS-an jeung urang Karawang. Nah, sia urang mah jeung urang Subang. Sia bener ieu kabeh nu di majelis ya. Di majelis ya sesa kabeh. Tuh ya. Tah ieu mah keur carita we heula urang itu keur carita tah eta teh ya. Masalah munafik. Sarafallahu qulubahum bi annahum qaumul la yafqah. Allah mengkolkeun kana hate para munafikin tina pituduh. Henteu dibere pituduh aslina mah ku Allah. Urang lamun urang inget ka dinya tah sadar deui emang ku Allah ditutupan ieu nya mah sehingga teu buka. Atuh kuari ge tah kuari jelema-jelema nu di laluhuran teu henteu mararuka aslina mah ti Allah. Aslina mah ti Allah. Menang urang ngomong kos kitu. Teu meunang lamun lain keur ngaji. Sebab naon? Urang teh dititah bersyariat. Atuh bongan manehanana. Kunaon atuh teu ngaji atawa teu nanya. Datang ka dangkal hate teh sehingga ngabobodo. Datang ka eueuh bae pituduh nu asup ka jero. Aslina mah ti Allah. Cuman secara syariat nyana henteu upaya, henteu memikirkan kumaha sing engke geus paeh. Ujung-ujungna boro-boro nu dilaluhur keuntungan anu loba, di gubernuran keuntungan anu loba, di kabupaten keuntungan anu loba, cacak-cacak di handap nu dagang lah. Geus bae kumaha engke bae di akhirat ieu lah. Terus kitu bae kan. Kumaha engke bae lah. Penting mah urang mah hayu bae dagang boro-boro nu halal nu haram rese. Gas lah. Loba teh ngadenge kiai. Kiai mah kajen kada ngocoprak bae habak. Nyana urang-urang. Geus kayak babagi di akhirat nyana ka surga turun ka neraka. Ai sia naon ieu ngocomang bae goblok. Sia ngocomang bae heran. Teu ya bi allahum qaumul la yafqahun bahwa munafik eta kaum anu henteu paham, teu ngarti, teu nyaho kana hak. Li adamit tadabburim karena teu mikir, teu tadabbur. Tah ieu aya tadabbur. Ya lamun tadabbur mah loba kuari geyeun, tapi geus mararantan. Ka imah ge. Oh, jadi cenah kula doakeun supaya bisa tobat bener ibadah. Bapak ya tadina naon abdi tadina anu waina ayeuna mah geus pensiun cenah kiai. Ieu we neuk tobat cenah ka Gusti. Emang deuk tobat boga dosa naon kiai baheula? Kieu cenah kiai anu. Oh. Loba tah anu bebeja ka kula. Baheula keur waktu ngajabat teh ieu atuh tah mah lain sembarangan tobatna tah mah.
kudu kumaha cenah kiai wow tamah tuh kudu ngulub maneh tamah cenah kiai sok macem-macem tuh loba geus pensiun karak eta mah deres aya nu geus pensiun ge teu daek tobat keneh bae eta mah deres keneh masih kena dibere petunjuk ku Gusti Allah dibere hidayah ku Gusti Allah geus pensiun tobat bagus geus ieu mah aya nu geus pensiun ge teu make calana pendek keneh lain ka majelis salim ka puncak lain ka majelis salim ka Bali make calana pendek keneh pan geus kolot jatuh pararantes urang leuleuh ge make calana pendek atuh awewe nu parawa atawa budak ngora pantes lah tanajan ka neraka ge tapi kan ieu mah nya aki-aki nini hanya make baju ambil sakieu ya Allah ya Rabbi si budak ai teh di deuleu ku aing kadeuleus ya ai ku aing di deuleu teu pararantes ya Masya Allah mun aya pedang ku aing sapatkeun sih ngari bedan negara sih ya ribet kan urang lamun di puncak deuleu nu ngarora pantes ieu mah aki-aki mantan DPR make celana pendek sakieu nawar-nawar cau teu jadi deh nawarna cak tukang cau goblok sia tolol sia teh ku baledeg gitu sia nah sok jasa sia sok pejabat sok naon meuli cau teu jadi sia ka aing goblok sia je tukang cau nyarekanan atuh boro-boro tukang cau aing ge aya nyarekanan ka nya iya urang teu tadabur teu mikir sehingga eueuh ka nyaho mikiranna hanya sebatas dunia coba nu tadi mata mikiran aing di akhirat Masya Allah kari ku ari aing di bapak-bapak ku ari aing di komandan-komandan engke meureunanan bu rakyat deuleu aing ya Allah ya Rabbi haju aing dirantai kumaha lamun Pak kenapa dirantai banyak omong lo deres sama pejabat kiai dirantai aduh Masya Allah yai siap ieu urang geuring teh ieu mah bahan tapakur kan sing hade urang ya Allah ya Rabbi haju mangkaningkan loba jasa loba pisan nu teu muriang deui maot nya ngora keneh maot nah ieulah lamun urang geus tapakur ka dinya memikirkan setelah maut Masya Allah inggis ngeri maksudna naon supaya orang lebih hati-hati ketika orang dagang nu bener dagangna ketika orang tani nu bener tanina ketika orang jadi polisi nu bener jadi polisina ketika orang jadi TNI nu bener jadi TNI na ketika orang jadi PNS nu bener jadi PNS na ketika orang jadi kiai nu bener jadi kiaina sebab engke tanggung jawab masing-masing dihareupeun Allah Subhanahu wa taala kuari tanggung jawab negara per tahun gampang tamah tapi pertanggungjawaban jaga di akhirat kuari mah masalah dilecekeun dipengkolkeun masalah aman dunia ngaranna di akhirat mah Masya Allah neraka na kadeuleu ngegebur-gebur salah bae urang seren tah ieu teh jang bahan renungan urang bahwa urang teh bakal paeh setelah paeh urang digiring ka masyar ditimbang amal kadeuleu neraka ya Allah ya Rabb nah iyalah munafik mah teu aya we sugan aya pungkal pengkol kana arah bener teu aya sarafallahu qulubahum bi annahum qaumul la yafqahun na'udzubillah min dzalik wa min dzalik wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina bi sayyidina rasulillahi ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم من النبي الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu